hidup ngabeca. Ngabeca kumaha kan cadelna ge tos diica ku bebengok salira. Aku teh jangan masalah. Saya sedang nawe atuh gentos ku jojodog. Eta emutan dugi kadinya ngabeca ngangejojodog. Kacipta pangintennya kayungdu abdi disebat nu gelo ku batur tukang beca gelo. Aku kumaha pamisana sedang nawe ieu. Sakan tenang we atuh sareng becana. Margi abi butuh kanggo bayar hutang tilas akang. Tiasa wae. Tapi panginten abdi bade narik penumpang ngangge naon? Kedah digagandong. Ari kiteun-kiteunna icih tega akang ngagandong penumpang ka ditu ka dieu. Gandeng sia. Ado pendengut juga kana kol bedug teh. Eta salaki diseroakeun jeung kana ka bedog. Tanya. Atuh lamun kitu mah akang panakol bedug. Nyai bedug mah. Atuh sampun teh barengnya budak urang teh. Asa gadulan. Anjay.